orang trek nempo syuting. Hayu. Setik di setik deh ya tuh dah. Jauh kene ieu teh. Jauh, Mak. Korea pisan kurang menaya. Kabayan. Baku gerages eueuh teh hees bawa budak. Ambu. Nah ari ambu, make jeung cicing wae di dinya. Hayu bisi kaburu geuseuh. Maneh manya ari geus hees kitu teh ongko janji ka emak rek ngajak jalan-jalan. Ngadong di dieu. Naon atuh ari iteng. Kapan hayu urang ngajak syuting ambu teh. Lalajo syuting naon atuh? Syuting nyanyi. Hah? Terus sugana itu jadi artisna. Ahiu. Ai iteng hayang jadi penyanyi. Oh iya, ambu teh. Supaya engke iteng kapilih jadi penyanyi sugana nya keur syuting langsung kapilih. Kudu diajar heula nyanyi nah. Sok atuh Ah. ambu ajarkeun. Nya atuh ambu oge mantan penyanyi. Bu, Betul atuh ari ambu. ieu rada kurang ngageleser sorana. Serak jadi ngabejaan teh teu bener. Nya Sok ambu. regepkeun nekeun ku iteung cing jelas tarik napas heula. Terus karak kasula kaluarkeun. Da. Ari ambu. Heueuh deui atuh. Iya kurang ngageleser. Kudu untung itemnya mau ngarti kurang ngageleser sorana. Tah. Sok enak. Deuh. Kene. Nah, ari ambu. Duh. Duh. Makasih tang menurut saya geus bunga kieu dah. Aduh. Geus Make jeung geus pokona urang ka ditu hayu ini tah. Di mana ieu na nu keur syutingna? Di ditu di sasaku. Aduh, hayu atuh mau besi kaburu geus dah. Geus teu mere minum wae atuh dah. Maneh mah hees wae ah. Batu mak dapre ieu Ongko cenah rek ngajak emak jalan-jalan. Oh, dek aja syutingnya. Syuting. Naon syuting teh? Eta syuting penyanyi teh ya, mak. Apa? Penyanyi? Apaan lagi baheula teh penyanyi? Oh. Beraku. Dengekeun heula ieu sora emak. Nah, dengekeun naon ari emak ye saumur-umur ge can pernah ngadengekeun nyanyi. Dengekeun heula nya. Sok. So. Duh, saguling nu jadi hari ringdang di. Duh saguling nu jadi tilam kaeli. Nya alus. Lain hebat sih emak euy. Mak mah diajar di mana? Oh, atuh ieu mah diajar lagi Lain meni siga penyanyi aslina. gitu. Lagu naon bieu teh? Saguling. Aduh, menikmatkeun ka mirip pisan eta jeung penyanyi aslina. Atuh ajarkeun mak. Hayang bisa nyanyi atuh. Deuk bisa nyanyi. Hayang atuh. Sok. Syaratna naon? Syaratna kudu nginum sing lobanya. Inum sing loba. Apanan Jika syarat jadi penyanyi mah kudu banyak minum air putih. Minum air putih. Heeh. Ngarah naon cenah eta teh? Ngalah ngageleser sorana alus siga mak. Serius ya teh mak? Serius. Sok atuh ajarkeun mah. Heuh juk jokotila caina atuh. Aya cai mah. Dah, ya, caina.
Sok. Sok nginum heula teh garing. Can kena naon mah jangan langsung nginum atuh. Nginum heula atuh. Aduh, aing mun teh hayang diajar nyanyi moal daek nginum. Minum mah. Bismillahan. Oh, bismillah. Sok, mak. Mangsa kahiman waktu orang harita. Sakitu we heula. Turutan? Nya apa Sugan dia teh rek diajar didengekeun. nyanyi lain ngadengekeun. Ai sugan teh dah ngeunaheun atuh. Sok jadane. Tinu mana jadianana jadi poho. Ya di mana we kumaha emak atuh? Nu tadi Anu we, nu ngajarkeun. tadinya. Nya nu tadi teu naon sok. Duh, saguling anu jadi hariring dangding. Sok. Duh saguling nu jadi hariring dangding. Lain kitu sia teh kabayan. Aku Make maha atuh, perasaan Mak. ari nyanyi make perasaan. Iya ge geus make perasaan emak nepikeun ka eut. Eut deui. Eut, Tak eut. kitu, kudu perasaan. Eut. Sok. Duh, saguling teh sakitu heula. Duh saguling. Saguling anu jadi hariring dangding. Sok. Duh. Duh. Naon ai mana atuh sok burukeun dudu naon ieu geus nungguan ngadengekeun ieu. Duh. Mak. Kunaon ari maneh? Bunghak. Coba minum. Aing mah nak kumaha nyanyi can becus kelaka bunghak ti heula. Enggak atuh dah tadi hayo we leguk deh nginum dah. Geus atuh ayeuna mah hayu urang lalajo syuting teh geuningan. Ya hayo atuh. Hayu atuh nya. Aja syutingnya Nya. nyanyi. Yo, ayeuna Mah nya isukan, hayu. bisi we mah atuh rek. Geus teu kuat mah yang nempo artis. Segala mah jadi artis di ditu nya. Capek mate kabayang. Si Maman yang loba alasan pisan capek-capek. Jauh keneh. Geus deket mak tuh geus kaciri di dieu ge. Lapar. Lapar. Loh kumaha atuh ieu teh? Si emak. Itu aya warung kabayang. Reka warung. Hayu atuh. Encan ieu teh. Can ambu, can Acan. itu tuh di ditu. Allah Gusti, ya Allah itu teh naon cai itu. Ya cai eta teh. Oh lo meni loba kitu nya. Jadi engke teh mah kudu ka mana? Ka dieu ka ditu lewat mah teh. Mung asieun atuh iteng mama atuh moal atuh kumaha lamun mah. Batur ge seueur nu lewat. Lamun mah tergejebur kumaha? Moal mah. Sieun mama, sieun gegemeun mun ningali cai teh. Moal ari mah Sieun. seueur batur ge nu lewat hayu. Sok bae emak ka ditu iteng. Tapi emak kudu ditungtun ku iteng. Nya hayu. Aing mah euy kudu maksakeun we ka ditu. Ayo iteng. Sok mak hayang naon? Geus di warung ye. Aya spaghetti. Nu kitu mah teu aya. Aya semburger. Komo deui nu kitu mah teu aya. Ari si emak naon atuh semburger? Sembur. Anu roti ditumpukeun geuninganan. Eta mah lain semburger atuh. Naon atuh? Hamburger. Aing ngerakeun pisan. Oh, eta. Aya hamburger? Teu aya di nu kitu ge bu nu kitu. Aya cenah mak. Sok atuh nu lain hayang naon? Buru bisa kaburu geusah syuting Naon mah. atuh? Nya naon Aya we atuh nu aya. Nu aya tah sok pilih Aya, ieu rek sok. naon tuh Pilih. aya. Sagala eueuh. Naon atuh warung teh dagangkeun? Yeuh, sawana. Hayu ka balik. Astagfirullah. Iteng, ambu. udah nyampe belum? Jauh kene ari ambu. Mana? Ya Allah, astagfirullah cai iteng. Mama takut atuh sieun. Gimana atuh itu sampai ngadeg-deg begini atau kumaha iteng? Moal iteng. Aduh. Iteng. Jauh kene ya Allah.
Kabayan. Erek ka mana urang teh? Ih, pan urang teh nempo syuting, Mak. Nah, ya teh di mana? Di mana? Urang teh keur aya di jembatan Bucin. Bucin. Naon bucin teh? Bucin teh bunder Cimonyet. Pan urang teh keur aya di Cililin atuh, Mak. Hayu, Ada mama embung atuh mung hadi tuh sieun atuh kabayan. ari emas sieun kunaon? Mung sieun atuh tingali meneh kitu sih. Moal nanaon, Mak? Tinggal batur ge teu nanaon. Hayu. Heh. Gue mereka itu Terus gadang. gandong. Digandong, Mak. Ya. Nah, ayo tuh. Mas pulang deui atuh itu. Apaan itu ambu saeutik deui hayu. Seetik deui atuh da. Ai keung kumaha iteng lamun ambu ti gejebrus kadinya iteng tek nulungan moal. Besi. Ah maneh geus maperem deui itu. Malah, sok. Awas, ya teh. Aduh, itu mangkanin jauh kene. Sautik deui. Balik deui padamu. Jauh kene ieu teh. Jauh, Mak. Tuh aya geus cicing we pokona mah nyon nepi we lah. Malah jadi berat ya teh. Telepon lainnya. Halo. Salah. Lo mas saudara. Syutingnya besar kan? Kan jadi artis ada kali. Ari mas syuting naon? Mak. Ari mas syuting. Sagulingan jadi haring janji, sagulingan jadi di lantai, dusta gulingan ayang ayu lah aku kabayan mah Batur ya kan syuting, Mbak. ayang jadi artis jadi Oh, palingan atuh nih. Aduh, itu nih. Alah, artisnya itu. Yes, ayam. Aduh. Mak, aku atuh Mak itu. Firnaun di dia. Tenang gitu. Cicing. Kabayan mundur yo. Cicing gitu. Kernaun maneh keis aya dieu. Maneh jeung naon cigan aya di dieu? Rek syuting. Kawasan urang Ieu teh kawasan urang, ieu teh anu urang rek syuting. Duh, saburing ka urang bogana ieu mah teu bisa. Ieu teh urang. Iteng, geus ambu mah. Ambu balik iteng. Geus. Haroream aya nu kieu. Ayo iteng balik. Koream pisan urang aya si teuis mah. Aman deui maneh deui. Deui ais. Si kabayan ka mana? Ais si Kabayan. iteng. Itu. Kakak ditu ya.